mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji sawah sabab orang karasa capena sabab orang mapai galengan hujan angin perdar gelap aya tempat keringyuhan sanajan awak rancucut kajen teuing teu paduli nu penting mah asal nepi ke tempat anu dibuat sabab aya antaraneun. Oke, siga budak aliyah eta geulis jugane bogoheun ka aing euy. Keunlah urang deukeutan. Neng keur naon? Uyos teu ka dinya? Bade naon, A? Ka dieu we. Rek naon, A? Nuju milarang ka Bogoh ya teh, Neng. Larang abdi we atuh. Emang daek, Kak? Hayu, abdi mah jeung saha we? Peresan nuju galau teu gaduh ka Bogoh. Nya ayu atuh urang jadiannya jeung AA ari daek mah jeung AA. Hah? Jadian? Hayu. Har itu si Neng, ongko daek jadian tapi kalau kabur Neng. Aduh, nakamana Guswati? Aing kaur malidkeun sorangan we mah teuing bapana ke ngamek ka urang geura. Diomongeun. Kamana si Guswati teh can balik kene teu isuk di teangan kawangan geus ka sawah terusuk geus ka lemur kamana lieur neangan Guswati geura balik teh kamana Guswati. Wow, itu si Ipan. Ban, apa si Guswati teh? Aduh, aya bapana deh. Bingung urang kudu kumaha ngajawab ke nanyakeun si Guswati deh. Wah, apa si Guswati tuh? Teuing Mang can ningali. Tadi mah isuk mah jeung urang. Cuman ting ka mana ngaleungit, ting balikeun sorangan meureun.
Hati-hati Guswati. Awas. Nya siapa cik aing ge labuh geuning tengah waro.